Puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat. Puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masyrubat wa an liqa'in nisa'i nahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima, ti beurang, ti mimiti pajar datang ka guru, urang teh nahan teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat. Jadi baik guys kos itu. Puasa syariat. Guys puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit kapuri. Celi pake ngadengekeun musik. Ngomong sadaek-daek. Leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang. Kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna. Eta ngaranna puasa syariat. 99,9 hampir teu diterima. Sebab tama puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima, tetapi nu sejen teu dipuasaan. Puasa syariat disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayum sikaan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim. Nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat. Di puasaan kunyana beteung, di puasaan kunyana zakar, di puasaan kunyana dahar nginum beteung. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah kan. Masya Allah kan. Ayum sikaan jami'al dhaih. Nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun suku al-muharramat wal manahi wal zamaim. Tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan. Ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Diplak, disurubuk, pas buahan hapak gacung. Ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae wadau. Kunaon cak pamajikan garacung. Modal, tenaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Jadi ka kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta puasa sia ta. Lah cugana kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit-penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceuli. Ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu dipuasaan. Maka fakulluha yubtilu shauma thariqah. Ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu kos. Jadi puasa syariat mah muakkatun. Aya waktuna dahar, aya waktuna ketika beurang dahar batal.
puasa thariqah mah goer muakkad muabad ngaranna pijami umrih geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana mun nyana ujub batal puasana mun nyana takabur batal puasana masyaallah mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju' loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu parawasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama. Aing dek datang ke Kangjeng Nabi menta dahareun pastinya nama merek. Assalamualaikum. Salam cek Kangjeng Nabi. Ya Tuhan ya Rasulullah ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Masyaallah. Isukna datang deh. Subajaat tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Enaon? Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mane mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa adat di baiti hadiu pe di imana nyana dapakuran ke ya aing puasa cak yana teh ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae cuma kunci kunya lawang puasa terus di subuh datang ka zuhur salat asup deui ka imah salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi. Waalaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, tur abdi puasa. Sadaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah, fa amara lah bi ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bare buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa kek. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa ku nyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa. Siapa ngan menang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sing ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Ya datang nyahon teh ya Allah ya Rabbi. Masyaallah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mentak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep
makna puasa bae. Padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae. Kunaon eta? Ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari. Nyana ngajagaan anggahotana, ngajagaan tina kabatur tina iza, nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya. Sangat dijaga. Ngantak cek Kangjeng Nabi. Hadis qudsi Allah nyarita, inna shauma li. Puasa man aing. Mentak lamun saya yang kalem, berarti geus lain aing deui. Puasa man aing. Berarti lamun saya takabur lain aing deui. Puasa man aing. Awas, inna shauma li. Asaumu li, inna shauma li sarua bae. Puasa man aing. Ulah di aku gusia, ujub teh, takabur teh, yang kalem teh dan lain sebagainya ria. Wa ana ajiz bihi. Aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala. Nu aing eta puasa. Lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia yang kalem ku batur berarti lain nu aing deui. Aing moal ngabalas ka sia. Puasa mah nu aing. Berarti kudu dijaga urang. Zahiron wa batin. Allah karim. Numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang. Teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar. Pindah dahar. Allah resep jasa kajelema anu nahan nafsu birahi, nafsu amarah, nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan. Allah sangat resep. Nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Ieu nu hese. Nah urang sabulan ieu. Sataun cuman sabulan dititah tapa urang. Mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus. Ulah ka meuneun geus. Pokona di imah TV begedean. Pan goblok eta. Manya nonton TV bulan puasa sih. Maca Quran, zikir. Ulah loba ngobrol-ngobrol aja. Masyaallah. Nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robaiatul Adawiyah. Urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa. Ye doana pohara jasa ye. Bisa sakali hebat ya. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin. Wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah. Urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia. Lain lalagaan nya moal. Di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh. Loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh deui kuburan ge bakal. Taya Siti Robaiatul iya tah di Basrah aya kuburanana, di Basrah aya, di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah. Tah, ieu kuburan waliyatullah. Sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana, kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di dia di Baghdad aya, Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya. Wes Kurni malama aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah talar doana sakali deui. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta tah ya arhamar. Kedatang ka imah talarnya. Babacanya pihartieuna na ieu mantap jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir kabeh jang kafir.
Lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran. Fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh. Abdi mah dunya di dunya teu hayang pangmikeunkeun ka kafir. Ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh mah abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin. Abdi mah teu hayang dunya teh hayang ganjaran. Hampir ngarempot deui yang moal dibaca ka nya. Moal mah doa teu kira-kira saja. Tadi dah mandek ditalar aja kieu mah wah senang ngawarung bangkrut aing. Tadi dah resep aja nya lah hayang lah sakana. Pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilakanya mah supaya itulah biar teu kira-kira tah ngadoa masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran, abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran, teu hayang saeutik-eutik acan. Hayang naon atuh cak Gusti Allah, abdi mah di dunia hayang ilang ingat bae ka Gusti, hayang zikir bae ka Gusti, di akhirat abdi mah teu hayang naon, hayang deuleu doa ka Gusti, geus sakitu. Di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir, di akhirat hayang deuleu ka Gusti, atuh geus sakitu. Atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga, sabada Gusti teh mah. Oh, sih teman di sorga batu mangga. Teman kos gitu mau malah di neraka mah. Ya tuh sabodo cek ieu teh. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ah, endek ditalar endek. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah digabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anaknya cilaka. Beneran ieu mah ka anaknya ulah cek. Sugan itu ieu mah kata tangga ulah. Naon sebab dah begitu ditanya ku ulama Rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga mah ulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing geukeun kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun. Kita tangga susah kajen, penting ke sorga. Anak susah, oh masalah sakena, penting mah ke sorga. Pemikiran nangis duniaan saya tika-tika aja. Nya nama mun neuleuh tukang karung nya mah jariji. Jariji sama aing. Sakumaha neuleuh teh kebocor aing. Wara ta doa ya Allah. Sakitu bae abdi bah. Teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti, eling ka Gusti per detik per menit. Jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti. Sakitu kahayang abdi mah. Geus tirik. Ya Allah, ya Rabb. Terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus. Muasaan hate tina cinta kasalian Allah. Bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik per detik per detik per detik wa imsakus sirran mahabbati syahadati ghairillahi taala ejeng nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah bisi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komong nabiyin komong mursalin ieu sadetik jero hate kasalian Allah. Allah be. Iyalah puasa hakikat ngaran. Sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berarti ti Gusti Allah al insanu sirri. Manusia teh rahasia kaula. Kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah. Los yang sia. Cek Allah. Wahai manusia, aing teh nyiptakeun dunia langit bumi. Berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan yang berbagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sirna manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang
nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena. Jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia di udag-udag haju rusak. Banyak udag-udag rusak, maning nu nyieun dunia. Urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak, maning anu nyieun sawah Allah. Urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak, maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah. Urang ngahayangan naon bae, maning nu nyieunna. Matak al insanu sirri, manusia adalah sir kaula, tapi wa ana sirru, kaula sirna manusia. Tuh kabeh di dunia dibikin ka manusia, tapi manusia embungeun hayang ka aing bae, sareng gitu. Matak wa ana sirru. Geus jelema anu datang ibadah, datang ka zahir doang. Iya ibadah zahir. Aya nu datang ka qalbu, ibadah qalbu berarti toreko. Aya ibadahna rusir ke kajituna, ya ibadah hakikat. Geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah, campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu, yakni bertoriko. Lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa, mata ilukeun puasa, ceuli ilukeun puasa, sungut ilukeun puasa, abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang. Tamanggeus timur salin jeung nabiyin aya para aulia Allah. Urang minimal eungkeut puasa thariqah. Mantak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min samilal ju. Ngan sakadar boga lapar doang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tarakal majruhu ila jajah jarahim muhlikin lan lamun ninggal sapa wong kang den tatuan ila jajarhin ing narekahi tatu muhlikin kang ngarusak Amata maka mati ya majruh wajabal kisasu maka wajib apa kisas walau alqahu fi ma'in lan lamun ibakeun ya si wong hu ing sakhos fi ma'in ing dalem banyu la yu'adu mugrikon kang orana den itung-itung ya ma'in ingkang ngerem kamun basitin kaya kang narima tenang pamakasam maka meneng yasa khosbihi ing dalem ma'in muntajian arekang turun miring hatta halaka malah mati ya sakhos pahadarun maka iku kang kasia-sia awa mugrikin dawa banyu kang ngerem la ya khlusu minhu kang ora salamet ya sakhos minhu saking mugrik illa bisibahati nanging kalawan ngojai failam ya sunhat maka lamun ora bisa ya sakhos ing sibah kana maktupan dawana ya sakhos te maktupan iku kang den Zaminan atawa iku kang lumpuh famadun maka iku maha-maha wa in mana min haridun lan lamun nyegah min saking sibaha haridun kang teganyar karihin kaya angin wa maujin lan ombak ngenen dan ngus pernah ngaji mah jadi ngeunaheun baca kitab teh ente pernah mondok mah sarua bae jeung bongan sia teu marondok baheula
wa maujin lan ombak pasibu amdin maka iku sibih amdin arane wa in amkanatu lan lamun ngongangkeun ya sibahu ing sakos mentek santri mah hiburanana teh maca kitab budak sekolahan mah hiburanana teh neulean majalah nu kelek nang kadeuleu anu susuna geleledet ya santri teh teu pusing-pusing muka kitab abeh tambah pusing Adarokah maka ninggal ya sakosa ing si bahafa la diata fil azhari maka orang diat iku wajib ing dalam mungguh kaul azhar au finarin atawa ing dalam geni yumkinul khalasu minat kang kongang apa salamat minas saking nar pamakasa fiha maka menang ya sakos fiha ing dalam nar fafidiyati al-qawlani maka ikut tetap ing dalam diat utawi kaul roro wala kisos fi surataini lan ora kisos iku wajib ing dalam surah kang kaping 2 binari wa binari wa junda ikut tetap ing dalam geni utawi wajah kang wene urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji kanggo Martaib bin Wariyah nomor kadua kanggo Madhari bin Saolan Rawabolang gadilumah kanggo Mislan bin Saitum Said bin Sartiyah Sakim bin Sartiyah Sartiyah binti Asrin Asma binti Ajari Rusmi kawidaran terakhir ieu mah toko mashab Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua kanggo almarhum Kiai Haji Suhi Polonco maot kamari dinten Jumat. Kedua Habib Musin Tangerang minantu daripada Habib Husein. Mudah-mudahan nu tadi kurang disebutkeun amina dilegakeun di kuburanana dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana tur dicaangkeun di kuburanana tempatkeun dina rahmat Allah diberi naimul qabri bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang masih kene ngabahas tentang masalah jurhi atau wajrah, tentang penganiayaan sampai ke pembunuhan anak. Tilu macem kamari ngabunuh teh nomor kahiji ngabunuh teh ngahaja disebut amdun. Nomor kedua khotoun
kasalahan nomor katilu syibhu amdin sarupa jeung ngahaja. Sepanjang caritaanana tentang pembunuhan ayeuna urang nyaritakeun kelanjutanana. Lamun aya jelema Zaid misalna dibacok ku Ki Umar bohewel tak nanyengkleh tuluy dibawa ka imah hamuriring eta teh lamun teu gegeraan ditangani ku medis cek ukuran adat ieu bakal naliwat. Pemberitahuan telah meninggal dunia Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan jam 6 pagi tadi di Cisoka. Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan di Cisoka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacakan Fatihah ganjen. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ki Umar ngabacok Ki Zaid sehingga Ki Zaid bohewel. Bahasana bohewel. Coba bahasa Melayu bohewel naon? Hese. Eta istimewa Sunda bohewel. Jadi kadang-kadang agak serem. Bohewel. Cek ukuran adat lamun tegegeraan ditangani na ieu bakalna asana lewat. Tatu model kieu mah bohewel model kieu mah parah. Tapi Ki Zaid teu dibawa ka dokter, teu dibawa ka tukang urut, jadi ngantepkeun ka bohewelanana. Sapoe 2 poe masih bisa bertahan, 3 poe 4 poe maot. Nah ieu Ki Umar sebagai pangnu ngabohewelanana, apakah kena kisos apa henteu? Ieu jadi masalah. Termasuk lain masalah eta bae di Jojo teh naon Jojo. Di Jojo dijotos kabeneran kenapa lipisanana deh bengkak gede. Eta teh apa ngemu di jerona kudu gegeran dibawa ka tukang urut, dilempengkeun peredaran darahna, diluruskeun atau dibawa ke dokter melalui medis. Ieu mah diantepkeun bae ku dahsyat-dahsyat napang Jojo Ki Umar lantarannya nama make menyem-menyem. Teu sawajar atuh sagagah-gagahna jeung sakenceng-kencengna leungeun tetep bae kena awak biasa-biasa bae. Tapi lamun geus dibacaan bismillah mau dibacaakeun gua. Aduh. Di Islam mah sebenarnya mah lamun urang tararakwa ka Allah kemudian make ilmu ti Kangjeng Nabi baik Al-Qur'an maupun hadis Kangjeng Nabi atawa bacaan-bacaan hizib-hizib ti para wali-wali Allah. Ujianana mah musuh sabaraha puluh atawa ribu cukup ku didelekeun doang. Teu kudu dilawan.
tapi nu jelas memang pohara Syekh Abdul Qadir aja nuku urang erek dihawalan ieu nyana teh ngarasa capek mun lempang ngarasa capek mun ibadah padahal nyana mah ti leuletik da keneh geus aya anu mendampingi ketika nyana asup madrasah aya nu nuturkeun bae jelema kasep kabina-bina teu kunyana teh teu ditanya teu dinaon tapi lantaran terus bae nanya muncak ngomong Sunda nama ai bapak nu kasep ieu saha selalu nutur-nutur kula bae cek eta nu kasep ulah kaget ceng kula diutus ku Gusti Allah kula teh malaikat jang mendampingi anjeun coba eta taingan nya nama resep jasa ngaji teh resep lantaran ditutur-tuturna ku malaikat anak urang mah resepeunana main cimplong resepen jasa anak urang mah mun nonton TV resepen jasa anak urang mah mun ngalakukeun maksiat atuh nu nuturkeunana teh jin nirjan Masya Allah paling leutik jin miing beda jeung Abdul Qadir mata geus loba lah dongeng eta keur waktu leutikeun mantak datang ka madrasahna paling dihormati nu luar biasa cuman dongeng kos kitu teh lamun lain dicaritakeun dinu cinta ka Tuhan Syekh Abdul Qadir pajar mengada-ada sebab eta mah lain seorang nabi seorang wali bangsa Muhammadiyah Persis bangsa PKS ngajebian nu kacarita kitu antak mun nyana ngajebian ka kula dijebian deui ku aing atuh mun jebi deui lamun dalil deui mun jebi atuh aing mah leuwih ngajebi ka jana gitu eta bahasa Melayu jebi naon coba ayo pokoknya Sunda mah kaya bahasa kamu mau dibawa ke Rawakidang waduh ieu masalah soal jojo soal bohewel nu kuduna dibawa ke tukang urut tapi henteu nu kuduna dibawa ke medis tapi henteu eta teh tadi nyaritakeun soal pangjojonya na kunjukan ka Gusti abdi teh ngarasa capek jeung letih mun abdi ka leuweung leumpang teh capek mun abdi ka gunung deuk ibadah ka Gusti capek nyana ngadongengkeun ja Nabi Gusti mah nu dipake ka cinta ku abdi Kangjeng Nabi Muhammad nalika naek ka gunung deuk kholwah teh nyana mah ku hampangeun emang Kangjeng Nabi kitu teh hampangeun eta naek ka gunung deuk ibadah kholwah di luhur atuh Kangjeng Nabi mah henteu napak tek lek datang mah di luhur coba urang naek ka Gunung Karang dua balik be ujian atuh pan Kangjeng Nabi mah poe 3 poe sakali ke saminggu sakali terus ka ditu eta bulak-balik ka gunung emang henteu capek atuh Kangjeng Nabi mah ngan saukur katigalina doang ku urang plek tuturkeun ku urang coba urang nuturkeun Kangjeng Nabi naik ka gunung ujianna datang ke tengah bage mad tunggu mad teu kuat teu kage nganggang teng itulah Tuhan Syekh Abdul Qadir dongeng ka Gusti unjukan Gusti asa ku capek-capek teuing langsung dibere ilham teng peureum Tuhan Syekh Abdul Qadir baca ieu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa bentak Tuhan Syekh Abdul Qadir langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa lempang Tuhan Syekh Abdul Qadir nganggang lempang jangan Tuhan Syekh Abdul Qadir datang ke gunung atau datang ke leuweung terus ibadah dibaca deh seperti tadi eta diuk teu robah-robah teu kudu ngadahar uduk teu kudu ngadahar uduk di handapeun tangkal Ambon teu kudu datang diuk teh ieu mah uduk 2 piring kopi
rokok modalna ngaji teh gede bebeja ka pamajikan aing ngomong ngaji deh gede modal tapi datang ke jero majelisna Masya Allah sakumahaya cucukan da bujur goyag-goyagan jangan nonton TV mah teu kitu anteng teu dibacaan baca eta tah teu meunang direkam tapi lamun talar sakaligus eta dibaca ku urang ujianana manjur tah kuduna kos kitu ilmu mata kadenge tak manjur geus teu kudu direkam-rekam dina HP wah ku adi deui teh saurang lulus balik berita kedua karena Allah tolong diberitakan kepada nama Haji Supinah segera nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal dunia di depan parkir di depan parkir ditunggu tulisan api dokter di budak ditunggu di depan parkir sekali deui kepada nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal ditunggu di depan parkir terima kasih orang mana sih atunya waing gitu eta babacaan kos itu jeung loba-loba deh tah ieu keur carita ngajotos mah ngajotos mah lu bere we moal sakali babacaan ti Imam Abu Hasan As-Sazili ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hatta ti Imam Syafi'i ti Imam Syafi'i emang kumaha kitu Imam Syafi'i atuh jangan lawan musuh man teu kudu berhadapan deleukeun ku urang deleukeun bae geus deleukeun ke nyana indit mun nyana teh indit urang nu indit salam Masya Allah eta babacaan tadi Tuan Abdul Qadir terus diturunkan ke muridna ngan teu sambarangan eta maka karak babacaanna doang diwiridna jem sabaraha eta nu mahal jangan buka kuncina sebab kula babarengan jeung abah kula ka Jogja eta teh muru waktu lantaran di Jogjana muriang naik mobil sedan supir Pak Sumantri orang Curug berangkatlah begitu berangkat model ti dieu atuh ka Banjar teh nu kudu dikejar saat eta mah atuh can aya tol tapi cuma 4 jam ka Banjar 4 jam tengah ti Banjar ke Yogyakarta kemudian cuman 5 jam beres ti Banjar ti Jogja ka Banjar deui nganterkeun kula sanggeus sakitu pan ceurik bae tah Haji Jalal teh keur orok keneh ceurik bae cak abah teh ulah ngendong urang balik bae ih kan rencana deuk ngendong ditulah balik bae balik horenganan abah doyong jadi mitoha horenganan keur digugulung nungguan abah di dieu naik mobil teng ti Banjar teh balik ka dieu ngan 4 jam ngah teh geusana pan isi mobil cara repet amat ti dieu ka Banjar ti Banjar ka Jogja ti Jogja ka jadi mun kurang dipikir teh teu kaharti kok cepet amat lamun ti Banjar ka dieu ngan 4 jam geus teu kaharti ka Bandung ge ka Bandung 3 jam naik na teh 3 jam setengah geus ader-aderan eta teh mun mobil Avanza mah ngaguling di jalan komo pamere atut mama datang bae pokona wah ieu mobil nu urang meuli cash bae murni Avanza mah datang sang kilang kuku mah ge apeng-apengan kecuali sekelas Innova lain deui geus rada berat soalna bobotna tah eta teh harita sedan lah sedan biasa ka dieu 4 jam ti Banjar jalanna berliku-liku teu kaharti oh iya orang dibaca tanu tadi teh mentak kurang ge engke lamun deuk kilir baca eta cepet jadina tah
Masya Allah ngan kudu dibaca heula jam sabaraha dibuka kunci kudu ditanyakan ke Tuan Syekh Abdul Qadir Der itu jam sabaraha Qadir mana sih ayo tak tidak babacaan model kos gitu baheula kulantaran aya santri di tangtangan main bola baik di Bandung di tangtangan main bola kurang lembur santri teu bisa santri teu bisa baik emang teu bisa santri mah main bola teu pugu operanan apa nya mah dioper teh lain ka hareup endahan ka tukang nah ieu mah baik ku greget nah aya santri urang Banten ngadu di dinya begitu bola ku jana disepak ngabledug pepes bola neangan bola anyar deh ingat dadak meuli bola anyar lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang Wetan urang Banten jeung urang Wetan ditarungkeun berangkat deui disepak deui ku nya waduh cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui suku mun kena aing rengkot aing cak wasit geus-geusan bae geusan ieu boleh terus ke main bola ieu mah aduh lamun kena suku rarengkot kabeh ieu mah eta teh aya babacaan pendek babacaan mah jang paranti nyepak teh asa ulah napas tarik napas kalur iya bak kok sakitu doang usapkeun ka suku go coba ge pejeh ge coba anak urang ujian artinya parenek babacaan nama parenek Masya Allah tapi lamun geus kataekan atuh teu kudu musuh heulanan embe baheula kurang dicoba eta babacaan anu pohara luar biasa geus ditajribah ku para wali-wali Allah lempang ti dieu ka Surabaya perem bila perlu di luhur jalan kereta di titahna tak di luhur jalan kereta dicek luhur jalan kereta pan urang ngecek ilmu teh kitu lamun kagagahan kotok karak turun teh lamun diomek urang man anakna galak tah nah kotok ge indungna ku urang toel teh aja urang ngebeten memeh kotok ngising urang heula atuh aya babacaanna tah eta Islam mah kaya dengan nu kaya itu Osama bin Laden geus sabaraha kali ditewak geus sabaraha kali di naon karana ditembak dan lain sebagainya tapi kan Masya Allah lolos adapun kamari maut ajal nah geus teu bisa diganggu gugat ajal tapi perjalanannya ti mimiti ditewak ti mimiti dibantai ditembak emang teu ditembak waktu kerja Amerika ditembak begitu ditembak seri we Osama lagi sekurang tembak seri sekurang Amerika lain jelema yang kaluarkeun ongko dikaluarkeun di teangan deui kunyana eta teh Osama bin Laden boga ilmuna ti mana ti Kangjeng Nabi mata atuh baheula eta teh anu di Bogor teh nu diasukeun ka botol Masya Allah di zaman Soekarno diasukeun ka botol pan jelema asup ka botol tak orang Belanda neuleuk ka dinya aya di jero botol waduh jene di jero botol teh kumaha ngalawanna aing mal bisa cek Belanda nyana geus nyumput di jero botol Soekarno eta emang teu dibantai emang teu ditembak emang teu dianiaya ku Belanda beuh luar biasa can waktuna maot mah teu bae diseret di kumaha nang ti mana ilmu Soekarno menang tapa ilmu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mantak deuk jadi pamimpin teh kudu tapa heula mantep orang nuturkeunana nyana jadi kalang dada masyarakat dihareup ketika ngalawan musuh aing dihareup ngeunaheun kurang teh karasana ka dada kos urang babaturan bareng jeung babaturan lempang ti peuting aju krek tenang insyaallah kasih anak tuturkeun aing ku sia atawa sia dihareup aing nyekelan sia jadi mau ngeunaheun kanu nuturkeunana ieu mah pamimpin teh krek eno asana ieu juri sakira ieu asa urang numpat yuk ada banyak pamimpin kos kitu atau teu ngomong deui berebat ti heula atuh acak-acak tuh
neta kudu boga babacaan paranti ngarepan musuh geus leungit wari koskara itu mentek geus eueuh nyalian geus eueuh harismaan Islam teh kunaon eta nu mantak laas ku Golkar dilaaskeunana teh bel ku Golkar mah kiai-kiai wiridanana teu manjur lantaran kadatangan Golkar teu malanjur kiai Golkar mah kabeh Golkar aya salian Golkar suara bae termasuk sekupi teu manjur kudu cicing bae abeng malah lanjut nyekelan ilmu wali mah berat teh tapana lain wiridna mah gampang tah mah di buku ge loba tapi tapana nu hese ge anti terhadap dunia anti terhadap pamere menta maksudna anti menta ulah menta eta nu beratna Daya Ki Zaid kajojo ku Ki Umar atau bohewel kemudian menurut cak adat mun teu gegeraan ditambahan bakal maot ai praktek bener-bener maot walau tarokal majruh mun ngantep Zaid anu bohewel ila jajurhin kana nambahan bohewel na muhlikin anu cek adat bakal maotkeun pamata kulantaran diantep haju maut Ki Zaid wajabal kisos tetep bae Umar wajib kisos balas pati deui payhan Ki Umar teh Masya Allah walau alqahu ala ma'in la yu'adu mugrikon pamakathafi muntajian kamun basitin pamakathafi muntajian hatta halaka Ki Zaid gelut aduh omong jeung Ki Umar kulantaran Ki Umar mah rada gagah kabeneran gelutna dihandapeun di luhureun empang ai empangna ngan saukur sabiti sakit empang teh sadangkul doang caina sadangkul doang jeung empang ge lah teu pati gede dicekel kulantaran Ki Umar mah pernah belajar penca di Cikalong cekel balamkeun buah ka empang mun kira-kira Ki Zaid hudang salamet mun kira-kira Ki Zaid haju ka sisi salamet eta mah Ki Zaid dibalangkeun ka empang nya nama cicing bae blor teh Ki Zaid cicing bae ngojain teh hudang teh mul hudang mah salamet tapi nyana endahan turun miring teh artina aju tenang-tenang we di jero cai teh kieu blor teh Ki Zaid atuh Ki Umar ge kageteun dibalangkeun ka cai sakitu aju teh hudang deui digerokeun ku Ki Umar hudang sia tetep bae jadi teu hudang teu gadengeun pan dicai mah hudang sia tetep bae teu gadeng benang 10 menit kerbek setengah jam geus rada goyang-goyang aya sajam kalur pae ngambul kalur pae Ki Zaid teh dibalangkeun ka cai nu deet anu henteu bakal ngerem mun hudang ge cenah mun hudang bakal bisaeun teu kudu ngojai deui jacaina ge boro-boro sabeungan ge sabitis doang atau sapingping doang tapi Ki Zaid da dibalangkeun ka jero cai endahan ngedeng bae teu gerak-gerak acan kumaha mun kira-kira Ki Zaid gerak udang salamet tapi Ki Zaid dibalangkeun ka cai cicing bae walau alqahu lamun Ki Umar malangkeun Ki Zaid pimain ka jero cai-caina nu layu adu mugrikon tekareken bakal ngerem kamun basitin caina anu ngampar anu tenang aiprak pamakasa di jero cai Ki Zaid cicing bae bahkan mutajian pihi nyana teh miring-miring turun miring di jero seperti nu menikmati aiprak teh barang kebal saja mata waleuwih hatta halaka bungkiang pae eta Ki Zaid teh tak kumaha teteh hukum anu kitu pahadarun kasia-sia tama teu aya kisos henteu ka Ki Umar diat ge henteu naon sababna sarua jeung bunuh diri berarti tama Ki Zaid jaksa kira-kira mun Ki Zaid hudang bisaeun mun Ki Zaid
kudang teh bisaeun jasa tapi ieu teu daek kudang nyana di jero bae berarti bunuh diri eta mah Ki Zaid teh frustasi meureun. Emang begitu diselidik oh kematian Ki Zaid teh ieu mah katitih katutu. Hartina kumaha tata dina barang dideuleu dinas sanan kantongna teh aya surat. Barang dideuleu suratna dihandapna teh oh sekian kasihmu sayang. Aya dibaca di luhurna oh Kanda Zaid, hubungan kita yang telah kita jalin selama ini barangkali hanya sampai di sinilah. Kita saling doakan, mudah-mudahan kau mendapatkan pendamping lebih cantik dari aku. Begitu pula aku. Hehehe, mantep. Karena yang memisahkan adalah mungkin suratan. Di samping itu orang tua kita yang tidak ridho kepada kita untuk menjalin. Oh aduh, sekian kasihmu Sarwiti Cikupa. Berarti ya Ki Zaid teh berarti putus cinta pusing nya teh. Emang tadi nage meureunan nya teh apakah baygon diinum ku aing apa minyak tanah ieu. Geus kitu bae ayo prak adu omong jeung Ki Umar dibalangkeun ka cai. Ieu mah berarti kabeneran lah aing geus bae di jero cai bae lah. Dikira-kira seperti eta lantaran aya tanda-tanda bahwa nyana diputuskeun cinta. Ta eta teh lamun nyana hudang eta salamet dikira-kira sebab naon cai na ge deet jeung atuh deui teu membahayakeun kemudian paeh. Hadarun tama Ki Umar teu kudu dikisos, teu kudu bayar diat lantaran motif daripada pembunuhan zahirna mah dibalangkeun ku Ki Umar orenganan tabab pasti bunuh diri tama. Panggilan kedua untuk Hajah Supinah dari Kedaung Barat. Hajah Supinah dari Kedaung Barat segera pulang karena keluarga ada yang meninggal dunia. Ditunggu sama Haji Ar di parkiran. Pada Hajah Supinah segera meluncur ke parkiran. Ialah soal pembunuhan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mugrikin la yakhrusu minhu ila bisyahatin. Ki Umar malangkeun Ki Zaid ka cai kebenaran caina ieu adalah mugrik lantaran dideuleu ku urang ketinggian airna ieu adalah ngaliputan Ki Zaid. Liput di Ki Zaid jero berarti liput di Ki Zaid jero. Komo budak macacak-cacak Ki Zaid dia liput. Wari kumaha lamun Ki Umar ngalungkeun Ki Zaid ka cai anu caina ngaliputan Ki Zaid jero berarti atawa caina kenceng anu ngabahayakeun model dikali disadane caina gede atawa di ditu di pintu air nu sok itu naon karangarana kencengna dibalangkeun ka cai nu model kitu kumaha tah lamun maot. Jadi balangkeun ku Ki Umar ka cai anu gede nu ngaliputan Ki Zaid nu moal bisa salamet kecuali kudu ngojay. Mun ngojay mah salamet ngan ieu mah teu ngojay. Teu ngojayna teh dua masalah. Mungkin bae karena teu bisa atawa bisa ngan aya gangguan angin. Ngojay mah ngojay, tapi aya gangguan angin gede atau ombak terlalu gede. Atau teu bisa ngojay ieu kumaha tah lamun kos kitu Ki Zaid dibalangkeun ka Cisadane kebeneran teu bisa ngojay. Bailam ya sunha lamun Zaid teu bisa ngojay na ieu mah Pak Amadun berarti sarua jeung ngabunuh ngahajak nama Ahmad berarti ieu mah atuh Pak Amdun kos kitu mah kisos deui bodohnya umat. Bales pati kisos
Zaid dibalangkeun ka Cisadane ku Ki Umar, kemudian Ki Umar teu bisaeun kana ngojay. Paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar. Atawa aing ngojay mah bisaeun ngan kabeneran diborongkos digapit. Leungeuna di talian, sukuna di talian dibaringkus. Aju dibalangkeun ka cai sanajan bisa ngojay, hese lantaran dibaringkus. Paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar. Insyaallah. Awas jaminan atawa Ki Zaid keur ngorana mah ieu hebat jasa ngojayna lantarannya nama aya keturunan Bugis. Urang Bugis bapan Masya Allah di jero cainya nama biasa kuat genep jam di jero cai. Wallahu alam ta urang Bugis kumaha meureun. Urang lamun deuk ka Lampung bae ka Lampung di kapal malangkeun duit eta urang Bugis di jero teh tah perebut duit. Ya Allah sajam 2 jam di jero eta di jero Masya Allah. Nah ieu konon cenah keistimewaan orang Bugis di jero cai teh bisa genep jam tapi mun maca Quran mah teu kuat teu. Orang Bugis eta ngojay mah jagona jago jasa ieu teh Ki Zaid teh ngojay teh cuman kuari mah setruk jadi teu bisa ngojay atuh boro-boro ngojay mah boro-boro ngojay setruk mah leumpang di hararese lumpuh atawa setruk kabeneran boga masalah jeung Ki Umar lah cek Ki Umar ku aing lewatkeun dia dicekel balangkeun ka Cisadane paeh kisos Ki Umar teh sanajan bisa ngojay tapi teu daek ngojay teu bisa senang sanajannya dibalangkeun teu bisa ngojay isos dibalangkeun bisa ngojay ngan dibaringkus isos dibalangkeun ayeuna ku Ki Umar teh lantara nyanana geus kitu naon setruk atawa lumpuh tetep bae kisos Ki Umar teh. Wa ilmana min haridun karihin wa maujin pasibu amdin Zaid dibalangkeun ku Ki Umar kalawut sabenerna mah Ki Zaid teh jago jasa ieu ngojayna lantaran aya keturunan Bugis begitu manehanana muncul ka luhur deuk ngojay teh angin gede jasa nabrak deui ka manehanana sehingga teu datang-datang ka tepi pantai teh lantaran nabrak angin bae leles Ki Zaid teh geus eueuh tanaga kuari mah jagona Ki Zaid ngojay lantaran berhadapan jeung angin eueuh jangun tayang naon bae papan ke naon paeh Ki Zaid teh sibuhu amdit